Yo, what's up everybody? Halo, sampurasun balik dari channel Sunda Genep 2. Aing Mang Belon. Aing Mang Pes. Jadi na konten kaliana ada duku cindi. Part Dalapan. 48. Seperti biasa keluh kesah, curhat-curhat. Mungkin meren luka jawab bisa kajawab. Anu teu bisa ke hampura Oh ya. karena orang Juga manusia dulu. pasti ada kekurangannya dan kelebihan setiap dalam. Tong poho, like, comment, and subscribe. Tempo share oge. Kebaturan mana? Oke, masuklah tanpa basa-basi, kita sikat langsung. Pertanyaan pertama dilontarkan dari Teni Septia 11. Si Eteh Ngelanggar. Kalau begitu, Definisi cewek cantik menurut kalian para cowok, katanya. Wow, sangat. definisi cantik menurut cowok. Cantik lain tina fisik unggulnya. Menurut aing sih cantik lain tina fisik wae, lain tina materi wae. Jadi cantik mah untuk tina fisik wae atau tina harta, tina naon. Tapi cantik bisa ditimbulkan tina kelakuan maneh. Sifatnya Sifat baik maneh. Yang melakukan segala segala hal lah dengan cara keikhlasan hati maneh. Jadi si cantik itu bakal keluar dengan sendirinya. entah gitu. Karena menurut maneh kumaha? Menurut orang, ya pastilah udah teh sikap nu karitunya. Tapi aya deui sih leuwihna teh loh. Nu cantiknya nu dihijab lah gitu nya. Nu teu nimbulkeun ieuna auratna lah gitu. Eraan geuning karitu aja rasa. Menurut urang jeung menurut agama. Tak itu bisa. Agama urang kan eta. Kirang bara lah dek Jumatan. Cukupnya. Next, why? Kalau pertanyaan kedua, iya si TAWW-nya ini, tong disebut nami hehehe, iya mah curhat. Tapi gaduh sahabat cowok, kita sahabatan udah 2 tahun. Awalnya biasa aja, lama kelamaan saya ngerasa terjebak dari friendzone. Friendzone loba anjing nu kajebak dina friendzone. Kan ya mimitina mah kan babaturan, lalaki jeung awewe babaturan. Biasa da emang. Kumaha nya? Awalna mah emang temenan tapi manehna teh aya ngerasa jadi aya rasa bogo, leuwih ti bogo tapi kajebak ku ngaranna zona pertemanan. Eta anjing tuh. Orang itu dek nembak sidik babaturan. Ya ini mah tinggal milih ya, geus terjebak friendzone gitu mah. Tinggal milih mana dek nyelamatkan pertemanan maneh atau menyelamatkan rasa manehnya. Ayeuna dek nyelamatkan rasa jeung naon jeung ngarepkeun ego lah. Intina mah ego meni perasaan sorangan jeung perasaan seorang babaturan jeung babaturan mana? Tapi lamun rek nembak meureun Pihak awewe ka lalaki. di jeung konsekuensina tah sanggeusna nembak eta Kudu siapnya. Siap pertemanan eta bakal hancur asli. Dan teu ge da baper mun ditolak mah. Nya Kaitu nanti leureum mun daek di babaturan jeung deui mun dina nembakna nya terus teu diterima otomatis maneh bakal canggung beung kena. Ini ditembak terus teu diterima
kalau canggung terus si pertemanan teh mau sangat dulu. Iya, terbaru. Kalau ini mau kayak gitu ya, berenang. Tinggal keputusan mah ya di Diri mana? dari masing-masing berenang. Narik nyelamatkan pertemanan mana atau kedekatan mana. Intinya mah gitu loh, ayah kayak udah nyatakan lah rasa mana bahwa mana teh orang teh yang deket teh melalui Di pertemanannya. di pertemanan tak gitu kan meureun resikonya gitu bakalan dikorbankeun. Eta ge bener lain diterima mah syukur. Alhamdulillah. Bakal lebih genah. Jadi Si itu boga rasa kos mana namanya? jadi genah teh naon? Jadi geus apal, geus pada apal pada dina bukan teh ya. Kong lila melak gitu. Siapa sikap si awewenanya, sikap si lalakina, kumahana. Kelakuan gitu na. Kena bakal kadituna mau diterima. Gitu. Next pertanyaan anu katilu. Bener teu sih katanya teman lama bakal dilupakeun lamun aya teman nu baru nyungkeun pendapatna A. Teman nya tuh guys mulai teman baru terus mulai teman baru terus Ngalupakeun anu teman lamana nya tuh oke tage mun tergantung urangna. tergantung keasikan orangnya. Apakah teman baru teh lebih asik ti urang, lebih solid urangnya. Solusina mah kieu we. Enak lamun hayang yang mau dilupakeun lah ku ayeuna teman baru eta. Coba frekuensi bertemu maneh we pokona frekuensi bertemu maneh teh dipererat, diminangan, di kumaha supaya sakala kumaha teman baru eta leuwih asik ti maneh lebih rame lah. Tapi lamun urang minum kepanggil kumaha moal Moalnya. mau pikiran praktik. Next ya. Kenapa semakin beranjak dewasa circle pertemanan jadi lebih kecil? Jadi lebih kecil, pendapat kalian gimana? Circle pertemanan memang kerasa kurangnya. Kerasa kesulitan ini. Aku udah kerletik mana nih? Kerletik lah. Kerbobolonan kene, kerbobolonan kene mah. Bahkan orang di umur seberapa tahun? Di umur 17-18 masih kena ulina beringan. Soalnya can mikiran mikiran kahayang urang, can mikiran impian urang kudu diwujudkeun. Tahina mun geus dewasa nah circle pertemanan jadi saeutik gitu pertemanan teh. Da soalna geus dewasa mah mikiranana eta teh ya. Dia ngawujudkeun impian urang keleutik. Terus teh kan namureun geus gede mah yang kawin. Kan kumaha jadina teh. Jadi fokusna teh kana usaha we, kana duit lah intina mah. Intina mah duit. Jadi kana duit we. Jadi babaturan teh boga babaturan walaupun sedikit oge saeutik oge. Jadi nu aya kesinambungan jeung duit jeung usaha. Tingkat naiknya. Nah ayeuna mun geus dewasa babaturan jeung nu kedul. Jadi urang teh kana ka bawah. Mantap. Jadi saeutik jadi geus gede mah, geus dewasa mah babaturan teh milih-milih jadina teh. Padahal mah teu saeutiknya. Anggar babaturan mah cuman anu dekeutna dina kedekatanana. Circle pertemanan anu deukeutna teh jadi dipilih lah mereka tekos baheula deui. Baheula mah bring ka itu ka dieu. Teu mikiran naon aya mah pan. Yang teh babaturan oge nu bisa dianalkeun terus ayeuna
lawan usaha kan Hmm. model ketiba baturan mun teteh kan aya. Pertanyaan anu kaopat. Kumaha carana temenan cowok jeung cewek tanpa ngelibatkeun perasaan? Hese Meh terjebak di friendzone bener. hese ieu. Hese maneh sakala kumaha ge cenah ngaran awewe jeung lalaki lawan jenis deukeut. Teu ngalibatkeun perasaan anjing hese. Nah, kumaha carana? Nah, carana kieu carana ieu lamun maneh lalaki neangan we babaturan awewe anu lain tipe maneh. Mun teh wanita idaman maneh ieu kumaha? Tah ulah neangan anu kitu. Jadi neangan anu kumaha nu goreng. Anggar wae goreng oge. Heuh aing geus deukeut. Aing geus deukeut mah pan. Ku heureuna we dina sosmed. Jo aya rasa nyaman teh, jo timbul gitu kan. Hese hese asli. Cowok jeung cewek heuh hese. Hese atuh da sidi kelawan jenis menanya. Hese sakala kumaha. Dek kalau awewena otot leho lah. Anggar anjir. Carana maneh kudu buka bogo. Anggar. Awewe jeung lalaki babaturan supaya teu ngalibatkeun perasaan. Maneh kudu buka bogo meureun. Lalaki kudu buka bogo, awewe kudu buka bogo. Kumaha lo naik cinta segitiga. Saya teh melur can kajawab. Ulah. Atuh kumaha we lah. Okay, next. Pertanyaan anu selanjutnya. Nah, kumaha caloy carana ngadepin cowok yang sangian. Anjing. Gimana ada ke tutorial? Kieu mah tutorial. Kumaha carana Ngadepin cowok yang sangian. Anjing mun sama emang anjing geus asup. Belum ada tuh sih. Ada hese eta mah hese we. Mun cara ngadepinana urang supaya teu berkelanjutan. Entong mulai kumaha? Entong memulai sesuatu anu matak jadi sangi. Oh. Da emang cowok anu teh ngadepin cowok. Heeh. Tantang memulai anu matak si cowok eta jadi sangi gitu. Iya we atuh nah. Tina pertemuanna we nya rada Tina pertemuan rada dinggangan. Supaya teu terjadi hal-hal anu teu dikaharap. Enak ngadepin cowok nu sangean teh kitu poinna dina eta we lah. Dina bertemu we lah. Henteu lain poinna teh sangean teh poinna dina dina eta tah. Amun mung nepi ka kitu solusina hiji entong memulai geus eta mah nya naon teh? Kalau nu bikin sange. Tina bertemu tah hiji eta. Terus anu kedua ulah ngalakukeun sesuatu anu bikin sange. Enak ciuman tah. Nah penampilannya tuh. Tina penampilan. Tah enak mun geus bertemu pokona mah. Tah ulah daek memulai ciuman. Keuna ieu masalah ciuman pipi garang eta mah teu ieu nya. Tapi ulah nepi ka ciuman bibir. Karena kalau mun geus ciuman bibir mungkinna kadituna bakal jadi si cowok teh bakal boga non feeling. Boga feeling bakal ieu bakal non bakal aya kelanjutan. Aduh wow gitu. Amun si awewe teh geus daek kitu berarti si oge daek. Tadinya teh bakal jadi ngedorong nafsu si cewek.
ngedorong nafsu si cewek, ngedorong nafsu si cowok untuk melakukan hal selanjutnya. Lamun geus nepi ka dieu, komo nepi ka patu-patukeun. Terus teh model tina teleponan. Tina teleponan geus nyaho samian terus aya teleponan aya bona laki-laki we ka si cowokna mancing kumaha tah pas dina teleponan eta teh pas bertemu teh bakal gitu lah modelkeun tam pap gitu teh ulah sebenarnya pasti soalnya cowok mah jadi geus ketemu dalam video call pas bertemu teh pasti bakal aya lah rasa ingin mencoba. Asli anjing guys lah gitu. Oke, next ya. Nah lamun setiap butuh sok ngontek tapi lamun teu butuh sok acuh kumaha carana urang diacuhkeun atawa direspon mohon penjelasannya. Oh iya mah kumaha carana urang supaya urang teu diacuhkeun atawa bisa direspon maksudnya. Meureun lalakina we lakina kumaha maksudna? Lalakina memang butuh teu butuh. Iya bogohan atau bogohan lamun aya setiap butuh sok ngontek tapi lamun teu butuh sok acuh atau meureun mungkin keur sibuk teu eta buat keur sibuk teu mata acuh teu ada kegiatan lalaki mah beda deui sarua atau mun sekolah ini atau mun pertanyakeun kana lah pertanyakeun deui nah itu kumaha itu kieu na butuh jika butuh teu butuh jika butuh teu butuh nah kumaha anjing lakina we anu memanfaatkeun lah ukur memanfaatkeun meureun maneh aya naon di maneh meureun kitu. Ulah pertanyakeun deui lah intina mah meureun ka kinana kumaha aja teh. Mungkin aya halanganna tong jauh-jauh ka cowokna ka diri maneh gitu. Diri maneh kumaha aya halangan teu? Sia. Jadi gitulah meureun sama meter lanjur sok tanyakeun heula ka lalakina apa kumaha lain ditanyakeun anjing lain ditelusuri pokona mah malah teangan heula alasanna nah bet cuek bet kitu bet kieu bisi manehna teh bener-bener nyaha apa kudu manfaatkeun hungkul gitulah. Sulit jadi orang itu wae meureun bangusan urang bisi rada garing bangusan ti urang ieu nya geus lain teu ngupload karena sedang kesedang kalau apa sih kelas studio alur kalau menurut pokoknya mah spesial 150 subscriber mana bisa yang nyaho tempat urang syuting jeung alat-alat naon nu kurang dipake cuman we pokoknya tuh subscriber sampur 150 kurang bikin konten room tour studio sederhana tapi memungkinkan jika ya di rumah gitu lur kemarin aja udah ngirim pertanyaan seperti itu atau curhat kalau kesamanya naon wae lah pokoknya udah konyol udah serius dengan cinta dek naon kumaha maneh sok we kirimkeun pertanyaan kana IG urang aya di deskripsi
pokoknya mah dukung terus lah. terus like, comment, share, subscribe. oke. Tanpa holur ngopi.